Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ikhlasi a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsawun nasa wakhshawni wa la tastaru bi ayati thamanan qalila. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin. Bapak Ketua DKM Pak Haji nu dihormat, oge jajaran pengurus DKM anu dihormat, Bapak Ibu Bapak para pemuda murang kali sadaya sami-sami hadir. Alhamdulillah puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Waktos ayeuna urang sadaya tiasa ngalengkahkeun sampean, tiasa calik di ieu masjid. Mudah-mudahan sing janten kasayan fayuna Allah Subhanahu wa taala, janten wasilah, janten amal sae urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, janten wasilah sadaya pamaksadan urang, pamaksadan kulawargi, para putra putu urang sadayana nu sarae mugia diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Utamina urang nyuwunkeun ka Allah dipaparinan kasehatan ku Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dicatatkeun rezeki urang, ditebihkeun tina balai, wargi urang nu tos ngarantunkeun mugia ditampi sadaya amaliana ku Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah nasaluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para wargi sadayana dina kitab Syarafu Ummatil Muhammadiyah aya dawuhan Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi ayat 3 nu ngiparatan kana dosa urang. Bager Kanjeng Nabi Bapak ngawartosan teu koret. Hayang ka surga diwartosan kisi-kisina teh. Hoyong ditebihkeun tina neraka diwartosan. Beda jeung urang. Sok di dieu tukang icalan naon anu pangpayuna. Naroskeun we resepna, da sigana moal dibejaan. Tuh ka abi ka ditu ka saumurang wan sok naroskeun. Kapengker ka Pak Amir. Pak Amir naon resepna ngadamel sambal saurawan sigana moal diwartosan. Kanjeng Nabi mah lain nanyakeun kitu, nanyakeun ka surga ge dibejaan. Matak lebet ka surga teh henteu sesah, Pak. Da geus diwartosan. Lamun kitu Kanjeng Nabi teh ngoretkeun. Bager Kanjeng Nabi mah tadi antawisna ngadugikeun ayat 3 nu ngiparatan kana dosa urang dihampura ku Allah, dosa-dosa alit. Hiji isbagul wudu alal makari, nyampurnakeun wudu ketika hoream. Murang kali nu sok horeaman mah piraku kolot mah. Naon ari nyampurnakeun wudu teh dina suruhul hadis wujudu taslis, wudu 3 kali. Eta teh sampurna wudu nanti. Ngan ari barudak mah Pak di ditu sok aya ari subuh teh hiji tatanginas ka masjid geus payunan keran kieu we camunuk. Sigana teh keur napakuran meureun ieu teh cai teh saha nu ngadamana nu nyiptakeun anak meureun kitu. Wa abi teh ditowel we gancang wudu tuh kaburu salat sunat heula. Nah,
hiji nyampurnakeun wudu ketika hoream, nu kaduana khutwatul aqdam ila masajid, ngalengkahkeun sampean ka masjid. Eta teh ngibaratan dosa tuh urang kapanan alhamdulillah ya Pak. Matak pangtebihna panguntungna seueur lengkahna kahartos Pak. Maka punten anu buwina di dieu mah saena nguriling heula we. Hayang seueur lengkah panguriling heula. Eta teh leres tinggal dina fikih lamun bab Jumatan milarian jalan rek angkat panu tebih. Malah seueur naonna lengkahna ngan lamun uwih mah milarian jalan anu caket ngarah naon karunya nu keur nu geus masak di imah sugan ka kupingeun ya teh Pak. Cek si ibu keur nguping abi mah tara masak cenah asa jiniran we gitu. Para ibu sadayat mah para wagisana para bapak janten bersyukur urang waktos ayeuna tiasa ngalengkahkeun sampean ka mana? Ka masjid. Ngan wayahna ngalengkahkeun sampean ka masjid mah beda hawana jeung ngalengkahkeun sampean ka kelurahan rek dibagi bansos. Terusnya kapanan tangina segi bagi bansos mah? Dibagi jam 8 jam genap geus eureun. Waas lamun ka masjid gitu. Jam 12 salat zuhur teh eta jam 10 dilaluan. Naon ieu Pak? Mantosan masjid dibuka. Asa can pernah gitu Pak. Nu katiluna nu ngibaratan kana dosa urang saur Kanjeng Nabi adalah intidharus shalah ba'da sholat, ngantosan sholat sabada sholat, rengse sholat maghrib ulah waka kamamana antosan sholat isya. Asa kitu tara keun atuh sakalin aya Persib mah dihambura sugan. Jawabnya keun sakali-kali wios tuh mah dinten ge rengse salat maghrib wiridan heula masih kere aya waktos antosan heula ku ngaos Quran antosan waktos isya tuh kitu wios teu ngawengi ge da bapak digaduh kesibukannya di bumi jeung barudak lain gaduh kesibukan ngoprek-haprek. Oh, cenah dia mah balager. Tak kitu Pak, sok enteng da teu sesah. Hiji nyampurnakeun wudu 3 kali geus biasa. Pangkoretna ge di panungga moal aya wuduna sakali-sakali. Abi mah cenanya arek kudu 3 kali teh. Budak teh 5 lamun dikalikeun teh lumayan sabarahaun. Asa moalnya Pak, geus lamun aya teh jamak pangkoretna saalam dunya anu wuduna sakali-sakali nyaah setor listrik gitu. Tiasanya Pak gampilnya ngalengkahkeun sampean. Abi asa pernah di dieu ngadugikeun asa Ramadan kamari nyobiannya sakali-kali di dieu ka Masjid Agung mapah salat subuh nginci gitu. Subhanallah asa meureun rek Nabawi teh gitu. Asa rek haram teh bayangkeun we Pak urang teu Nabawi we ka ditu teh kan pantang usul tos para wagi sadayana alhamdulillah nu mesang Pak Haji nyarios urang mah pangaosan tos jalannya tos ka 3 kalina sabada sawal teh da alhamdulillah Pak rupi-rupi aya nu kakarangawitan poe tadi teh da aya keneh kamari ge halal bihalal Pak. Abi piarang ngisi halal bihalal cek abi teh geus salami opak jeung ranginang aya keneh mah heg halal bihalal we. Ranginang aya keneh opak aya keneh pek halal bihalal angot can puasa genep poe mah akur di dieu ge meunang keneh halal bihalal. Atos nyawalan can aya keneh tenang bae lah waktos ente kami 2 opatnya tuh aya genep poe deui sugan mahi. Cek Kanjeng Nabi man soma Ramadana wa atba'u sita bin Syawal kana kasaumi dahri sahaja mah puasa dina bulan Ramadan dituturkeun genep poe dina bulan Syawal sami jeung saum sataun atos nyawalan gacan. Tu acan atuh enjing aya keneh nu atos mah mugia ditampi ku Allah anu teu acan mah enjing lah maksakeun Pak. Lamun teu maksakeun atuh mudah-mudahan tahun payun mah nya urang ku Allah kasihan kayak umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
para wargi sadayana dina bulan Ramadan teh Kanjeng Nabi masihan contoh lamun lebaran kudu kieu taqabbalallahu minna wa minkum geus setop ulah ditamahan sia mana wa sia maku mina aidin wa fa izin mohon maaf lahir dan batin geus sakitu we tadi taqabbalallahu minna wa minkum. Naon hartosna taqabbalallahu minna wa minkum mugi Gusti nampi kana ibadah abdi sadaya mugi Gusti nampi kana ibadah aranjeun sadaya eta hartosna taqabbalallahu minna wa minkum. Geuning cenah maka disebutkeun pribados tadi Pak ngaos ayat dina surat Al-Maidah ayatna ayat 44 urang ngaoskeun penggelan ayat teh. Da ieu teh keur ngobrolkeun orang Yahudi kawitna mah ayat ieu teh. Saur Allah, "Fala tahsaun nasa" kahade aranjeun sadaya ulah sieun ku manusia. Laras wa? Ulah sieun ku manusia siga ibu-ibu jeung bapak-bapak ulah kadinya cenah sieun jalan teh. Tapi ari beurang mah teu sieun. Ai penting mah cenah sok aya jin tapi beurang mah eueuh. Disimpulkan ku pribados lain sieun ku jin tapi sieun ku poek. Terus Pak, dari beurang mah wanieun kadinya ngaliwat. Ngan wengi unggul tuh wanieun ngaliwat teh. Nah, jadi intina teh kenging urang sieun ku makhluk tapi wahsyauni kudu sieun aranjeun sadaya saur Allah ni kukuring. Di dieu teh aya iya mutakallim anu dipikeun dipayuna aya nun wiqayah. Kudu sieun aranjeun sadaya saur Allah kukuring. Nah maka urang ngabahas bab sieun we ayeuna mah. Naon bab sieun Pak? Anu kedah ku urang dipikasieun teh aya 3 di antawisna. Naon anu kedah ku urang dipikasieun? Hiji sieun teuing amal urang teu ditarima ku Allah. Da teu aya jaminan Bapak kamari tahajud getol. Teu aya jaminan kamari taraweh teu kakantun. Teu aya jaminan kamari saum ngalaksanakeun ibadah baca Quran ngalaksanakeun teu aya jaminan nu namanya disebatan ditarima ku Allah. Mata Kanjeng Nabi kenapa ngadoa taqabbalallahu minna wa minkum mugi Gusti nampi kana ibadah abdi sadaya jeung ibadah aranjeun sadaya. Abi ge terang Pak. Nah saum abi kamari ditampi ku Allah kana henteu. Nah bacaan Quran abi ditampi ku Allah kana henteu, taraweh, tahajud sareng sanes kantorna. Naon margina para wargi sadana Kanjeng Nabi kapanan ngadawuh kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Seueur jalma anu puasa tapi puasana hanya sebatas nahan lapar, puasana hanya sebatas nahan haus, teu diburuhan ku Allah, teu ditarima ku Allah. Salatna getol tepikeun kadongko awakna ge salat wae. Salatna getol, saumna getol tepikeun kabegang siga gitar leutik. Baca Quran ge getol tepikeun kapeura tapi teu ditarima ku Allah. Tuh. Hoyong amaliyah teu ditarima ku Allah. Alim ceuk kolot mah capek gawe teu kapake. Matak naon kumaha solusina? Sangkan urang ibadah urang ditarima ku Allah. Hiji solusina an-niyatul khalisah. Niatna beresan heula. An-niyatul khalisah, niatna sing bersih heula, tujuan salatna kahade kudu karena Allah, lain butuh pamuji ti manusia. Aya manusia getol salatna teh magrib rek 3 rakaat jadi 4 rakaat nambah. Gitu. Allahu akbar. Ari keur aya jami malilah maca salat sunat teh babacana ge nu panjang. Nah, eueuh jami mah aya bangsat salat. Allahu akbar ya karim. Baca Qur'anna lain karena Allah, butuh pamuji ti manusia, hoyong disebat qori, hoyong disebat sae bacaanana lain karena Allah. Moal muarek diburuhan ku Allah.
Sodakoh nage lain karena Allah moal diburuhan. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan Al-Quran di antawisna dina surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Surat nawajik jam eta surat Al-Quran jenengan bari ngajawabna surat Al-Bayyinah tepati diparentah jama-jama ibadah hungkul murni karena Allah, tujuan salatna karena Allah, tujuan baca Qur'anna karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di antawisna indikatorna nu tiasa kurang diikhtiaran salat teh baca Quran teh kedah an niatul khalisah, niatna murni karena Allah. Cek bahasa barudak di pesantren mah kudu ikhlas. Pak, urang rek gaduh minantu. Eta minantu urang teh budakna teh bagur. Kasih bisa usaha cocok jeung kahayang terusnya bager pinter hajin ibadah ngan teu aya nyawaan keur samua geus guyur si bapak rek gaduh mantu kasep bager soleh geulis solehah tapi eueuh nyawaan moal daek. Terusnya Pak, non margi manusia hirup punyawana. Habis sumping ka Pak Haji, abi teh pergi artos, ngeca mobil. Sabar aja, 10 juta Pak Haji mau awis kinclong mobilna oge. Kakara keluar di dealer, herang kene, can gugus-gugus acan. Tanginas Pak Haji, ku abi teh Pak Haji, ngan teu acan aya mesinan. Kersamua begitu. Kersa kenapa mobil hirup ku mesinna manusia hirup punya wakna amal ditampi ku Allah jeung henteu tergantung hatena ikhlasna. Lamun teu ikhlas moal ditarima kol. Kenapa? Karena ikhlas nyawakna ibadah. Gitu Pak. Cek Imam Ibnu Athaillah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Ari amal teh siga patung anu nangtung nyawakna amal nyaeta ayana ikhlas dina hate. Sehebat apapun salat urang, saum urang, bacaan Quran urang can ditarima ku Allah lamun hatena teu dilempangkeun gitu. Katos Pak, gitu. Margi kahartos abis yang dipoto heula. Kamu lapor, bener deh. Gitu. Pakeun we, santai, pangaos mah keun, bari ngopi, bari ngarokok, ari gaduh marokona. Ya Pak, poperian kamari atuh rusuh ngaji teh. Abi ngaos Pak, di belah ditu di sirna gali. Teu patos seueur kaos di dieu, tapi lumayan kamarna biasa aja teh, gaduh hanca, Persib nya tuh. Ge mah tipina we bawa ka masjid sekalian. Pak urang mah nya hiburan da peryogi larasnya. Peryogi urang hiburan. Abi mah Pak lamun anu ngaos ibu-ibu hek tunuhun sok we rek bobo mah. Kayak bepeuriheun di bumi hese naon? Hese bobo atau di masjid mah bari ngaji sonten geuning ibu-ibu sok nunutan sok pek bepeuriheun di imah naon? Hese ngan pesen we ulah bobo sadayana. Lamun bobo sadayana abi nu ripu. Nyarita sorangan siga keur pirdacil. Para ibu sadayana, para bapak sadayana tos eta anu kahiji ciri indikator ibadah nu ditampi ku Allah hiji an-niyatul khalisah, niatna anu beres. Nu kaduana al-kaifiyat, tata carana kahade. Kumaha bapak ibu bapak sadaya para pemuda urang kali sadaya utamina urang masihan contoh dina salat sing apa mana syurutus salat, mana syarat-syarat salat, mana arkanus salat, mana rukun-rukun salat. Ulah dugikeun kata terang sariji rukun salat duka teuing.
Apa cenah 17? Kumaha pembagianana? Aya rukun qauli anu kedah diucapkeun, aya rukun qalbi atuh bangsa hate, aya rukun fi'li bangsa padamelan sing terang eta teh. Sok gerang-urang kali jang rukun salat aya saja cenah teh 17. Nu 17 dibagi tilu aya qalbiyun bangsa hate nyaeta hiji naon? Niat, kadua qauliyun aya 5, katilu fi'liyun aya 11 jadi 17. Kitu kamu cek dina Safinatun Najah. Aya deui anu ngadugikeun 13 teu salah ngan aya sanomor 2 dijieun sanomor gitu. Model ruku jeung tumaninahna, iktida jeung tumaninahna. Ngan kabarudak mereka dugikeun teh bisi terang nu rukun ucapan we jang. Nu kedah diucapkeun teh saji 5 hiji naon? Takbiratul ihram. Kade takbiratul ihram teh kudu disada. Allahu akbar sing ka kuping kunaon? Ku cepil urang ulah kieu Pak. Ngangkat pandangan mah lain rukun, sunat. Ngangkat pandangan mah anu rukun mah baca naonna takbirna la tasihus shalah illa binutki cek Imam Syafi'i dina teu sah salat kecuali kunutki ngucapkeun naon Allahu akbar. Kados matak salat mah definisina ge aqwalun wa af'alun muqtahatun bit takbir wa muhtamatun bit taslim. Perkataan yang perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Kitu atan kan Pak Abi mah sering di ditu jeung barudak sapopoe. DMTS aya keneh budak nu kieu. Kadajangnya kasep pager Allahu akbar. Lamun kieu Allahu akbar sah Pak. Tapi lamun kieu teu sah. Ieu teh da Bapak sok gerang ngiring balap lompat, teu ngiring sekar, da moal jadi juara. Sing merebet lompatna ge alabatan panser ge. Moal bawa jadi juara. Lamun dina ibadah haji mah can ihram, can dimikot acan. Can niat ibadah asuk ibadah haji atau nabi ibadah umroh acan. Hiji eta jamnya takbiratul ihram. Nu kaduana maca Fatihah. Kade maca Fatihahna. Sing dibaca, sing disada, sing ka kuping ku cepil urang. Nu katiluna tasyahud akhir kade jang naon cenah? Tasyahud akhir ceuk Bapa mah tahiyat akhir. Ulah rarepeh we. Atuh Pak, geus kitu mah mending kana catur atuh. Catur mah aya usik-usik saeutik. Awas Pak, ka kuping buat cepil. At-tahiyatu. Teh tarik teuing. Mubarakatus shalawat. Bapak teh kieu we, si putra urang, Bapak geuning tadi henteu tahiyat akhir. Maca ceuk Bapak teh, ning teu ka kuping ku abi, kapan dina hate. Lain hate mah niat eta mah. Ka atos Pak, itu tasyahud naon? Akhir anu janten rukun salat teh anu kaopatna maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tah kaditu nama doa we engke we diakhiri rukun salat anu nomor kalimana nyaeta naon? Baca salam kade sami kedah berbunyi kumaha assalamu alaikum nemewe warahmatullah. Bahkan di Nabi Dayah mah di pasian contoh doa nas'aluka jannah ya Allah abi nyuhunkeun ka surga. Assalamu alaikum warahmatullah wa na'udzubika minan nar. Berlindung abi tina api neraka. Kitulah kieu Pak ngalieu ka kanan mah sunat, rukun mah naon? Macana assalamu alaikum. Jeung ulah kieu salamu alaikum warahmatullah. Salamu alaikum. Ari alif lamna ka manakeun? Dikorupsi ieu mah. Ari ka batur ulah korupsi ka pemerintah, hari urang korupsi dina salat. Sahartos Pak, terusnya tuh alhamdulillah kapanan ari ngawas ya Allah. Keun da di hampura urang kamari Pak, ku ngincigna ge ka dieu subhanallah. Teu lami da tepikeun ka Isya.
An abong ari sol ari ngaos masuk asalila. Mata abi mah tara lami da pangaos teh keur mah capek ai lami teh. Gitu nya rukun salat itu urang kan osoknya assalamualaikum kamari teh aya alif laman geus canak dewe ayeuna mah alif lamna bawa ka dieu assalamualaikum warahmatullah da teu puguh pa eta teh umay teu alif laman mah duka naon terjemahna ge tanwinan teu aya ciri nakirahna teras alif lam ciri marifat teu aya gitu. Tak itu para wagi sadayana tosnya jadi nu kedah kurang dipikasieun teh hiji sieun teuing ibadah teu ditarima ka Allah solusina bereskeun niat tata carana sing sae tujuanna mirarian ridho Allah neme we nyuhunkeun ka Allah Gusti abdi atas salat abdi tos maca Quran abdi tos saum mugi Gusti nampi kana ibadah abdi kumpul we dina lapan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi ya Allah abi nyuhunkeun ka Gusti kana ilmu nu manfaat amal nu ditarima sareng rezeki anu luas seueur tur halal gitu. Aya anu panjang nanya sok dianggap urang Allahumma taqabbal du'aana wa salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamnim taksih keun bisa kesama bahasa bapak we tos salat maghrib teh ulah CLS kan ayeuna mah usum disingkat pas siga SMS LKMD jadi lekemet gitu. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Begola nya LKMD disingkat aya lekemet di desa. Lain lekemet naon Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Usum disingkat. Ieu mah assalamualaikum leos we. Sok atuh ngadua heula nya dieu tos salat. Ngadua heula nyuhunkeun ka Allah gitu. Tah eta Pak nu kahijina nu kedah ku urang dipikasieun, nu kaduana nu kedah ku urang dipikasieun sieun teuing dosa teu dihampura ku Allah. Osok aya emutan kadinya. Ceurik Bapak tapi ngagalang ieu kunaon ya Allah. Abi pernah midamel dosa sieun teuing dosa teu dihampura ku Allah. Nah, painten urang aya solusina. Naon margina Pak? Aya solusina di pasian solusi Kanjeng Nabi Adam kantos kasalahan nyaketan tangkah diwagal ku Allah la taqrabu hadis syajarah fatakuna minadh dhalimin Adam Hawa anjeun tong nyaketan ieu tangkah lamun anjeun nyaketan ieu tangkah anjeun geus melanggar pinter setan teh ngagoda terus akhirna Nabi Adam caket ka eta tangkah dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala dunya hilang ti surga ka dunya akhirna Nabi Adam nyuhunkeun ka Allah ku bahasa tobat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal asok bapaungi eta wi tahajud maca eta sok pasabarawe Rabbana zalamna anfusana ya Allah Gusti pangeran abdi geus zalim kana diri abdi sadaya wa illam taghfir lana wa tarhamna andai kan teu aya pangampura ti Gusti andai kan teu aya kanyaah ti Gusti lanakunanna minal khasirin aya lam taukid sang nun taukid sakilah pasti abdi termasuk jaminan rugi ternyata jami rugi menurut pandangan Islam adalah jami maut dosa teu dihampura ku Allah jami teu kenging kanyaah Allah lain anu teu gaduh jabatan Pak larasnya lain anu rugi lain anu teu gaduh jabatan sanes anu hartana teu melimpah sanes anu teu gaduh bumi seueur sanes anu teu gaduh sawah lega tapi jami rugi dosa teu dihampura ku Allah teu kenging kanyaah Allah apa artinya harta melimpah tapi bergelimang dengan dosa itu keung teu apa da eta mah jabatan mah teu dipentak ge bakal eureun sing kokosehan ge masa lamina
pemimpin daerah itu mung 2 periode 10 tahunan, gubernur sami, presiden sami, aya masana. Justru lu kedah ku urang dipikasieun mah sieun teuing dosa teu dihampura ku saha? Ku Allah. Mata urang nyuhunkeun ka Allah. Teras deui Nabi Yunus nyamutkeun doana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Cek Nabi Yunus saeta teh kenapa wireh Nabi Yunus kantos gunung naik kana kapal cai jeung para sahabatna bebanna berat teuing. Ieu dina kitab Tafsir Al-Maraghi kenging Dr. Mustafa Al-Maraghi. Tos kitu Pak kulantaran berat bebanna berat teuing kedah aya saurang nu dialungkeun waasnya 8 urang kudu saurang nu dialungkeun bayang geureuh Bapak rek kitu tah. Di Pangandaran rek Cilacap naik Perahu berat teuing hiji cenah kudu dialungkeun pasea mah. Kumaha sangkan adil di Qur'an. Jadi sama sanes Kanjeng Nabi Yunus nuju di sisi dicapluk sanes. Abi ngaos tafsirna dina Al-Maraghi gitu. Di Qur'an teh dilotre. Anu kaluar teh Nabi Yunus ceuk sahabat piraku cenah. Nabi pimpinan nu dialungkeunana lamun bapa nu dialungkeun teh naon? Nah ieu mah pimpinan nu dialungkeun teh diundi deui Pak. Nabi Yunus deui wae. Sampai katilul kalina ternyata Nabi Yunus wae nya Nabi Yunus menyadari ieu tos keputusan Allah. Gubrak gue ngalungkeun diri. Kalau dicapluk saudina Al-Maraghi mah mun ayeuna mah laukna teh lauk paus Pak. Dicapluk aya dina beuteung lauk saur sebagian ahli tafsir lamina aya 40 dinten. Nabi Yunus ngajerit ka Allah Subhanahu wa taala, abdi yakin moal aya jami bingung siga Nabi Yunus. Kantos Bapak asup kana beuteung lauk. Paring ge lauk kana patuangan. Urang sok ngajerit ka saha? Ngagerok ka saha? Nyauran babin sage moal habis saeun. Asup kana lauk-lauk anu mana nyauran polisi ge moal habis saeun. Asup lauk kana namun keanehan muncul naon dina beuteung lauk aya opieun. Di dieu ge teu seueur opieunna. Ieu mah dina beuteung lauk aya naon? Aya opieun leuteun kana kacing kurubuk rage jauh. Kacing kurubuk jauh, ka pasar Pancasila jauh, tapi aya naon? Aya leuteun. Tos kitu tos rengse aya leuteun, tos 40 dinten Nabi Yunus diburakeun, diciduhkeun. Salamatlah Nabi Yunus. Mata keluar hadis, barang siapa yang berdoa dengan doa danun, maka doanya diijabah ku Allah. Sok ku Bapak teh diamalkeun. Ari wengi teh dina irsadul ibad sing meunang 40 balik gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cek Bapak kesel meureun 40 balik mah kesel keneh ningali Persib pokona. Sakan apa paling 5 menit. Seueur 10 menitnya moal kantos. Naon eusina ayat 3 la ilaha illa anta itu kalimat tauhid teu aya di ilah anu wajib diibadahan kecuali Gusti. Subhanaka maha suci Gusti, kalimat tanjih bersih Gusti tina sifat kakurangan, teu aya nu teu mampu di hadapan Gusti termasuk aya leuteun dina beuteung lauk. Kaharnya Pak hawarikun landa teu kahar teh sekurang di mana neangan pira lauk paus balanya heula. Anu katiluna diburakeun kan anu aneh. Inni kuntu minat Nabi Yunus ngangken bahwa dirina tos dolim ka Allah Subhanahu wa taala, menghindar karena kaum-kaumna hese diajak iman ka Allah. Tuh kitu Pak dua hiji doa Nabi ada dua Nabi Yunus hiji deui doa Kanjeng Nabi. Ceuk Kanjeng Nabi ieu dina kitab ieu Risalatul Mu'awanah Al-Mudhahirah bis Suluki Tariqil Akhirah nyanak cariosan Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi sajami anu ngadoa Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim mi'ata marrah. Ade mi'ata marrah mulai dibaca Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim mi'ata marrah.
ulah eta mah 100 balik kita mah artina saja mi anu maca rabbi firli wa tub alaina kang tawwabur rahim menang 100 balik maka dosana dihampura ku Allah. Asap tara apa eta? Ieu teh segala tara wae. Sok sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah gitu hartosna Robbi Gusti Pangeran Abdi Ighfir muga ngahampura Gusti li ka abdi watub jeung muga nampi tobat Gusti alayya ka abdi innaka anta sanyana Gusti at-tawwabur rahim dat anu ageung nampi tobatna Gusti dat anu ageung kanyaana sing kenging tah 100 balik pamun gugahna jam 4 kaburu moal nya tahajud heula tamihan ku witir wios pa urang mah 5 rakaat teh asa istiqomah asa dawam daripada 11 pun sapeuting geus teu tahajud deui dua hiji ku witir diganjilan da witir mah Pak biasa sateu acan kulem ke euih di dieu isya salat 2 rakaat bada isya muakadna jeung wer muakadna dua-dua witir we mangga ngan engke teh keng diwitiran deui lamun urang tahajud teh keng diganjilan. Margi ayah hadis la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tak kitu para wargi sadayana anu katilu anu kedah ku urang dipikasieun sieun teuing maot Allah teu ridho ka urang. Sieun teuing maot keur teu diridhoan ku Allah. Kumaha contona aya jami maotna teh overdosis Pak, keur minum arak, dohiriyah ieu mah dohiriyahna meureun eta jami teh ngalanggar aturan Allah. Ku Allah dicara minum arak tepikeun kapaekan sok kieu kuring mah rek minum sapaehna bener eta. Sapaehna nyaan. Allahu akbar. Aya jami istri jeung pamegat, lain suami, lain istri. Teras deui berhubungan badan kaayaan dina keur mobil aya ngameura cendugikeun ka paeh tuh. Paeh maot teh. Paeh bae maot ge bisa. Tapi kan kapaeh kapanan Allah teu naon? Henteu ridho. Aya deui nu dipikari do ku Allah. Kajantenan di Punaki ti Payun di Purbaratu. Di Kiai Haji Holis di dinya. Kan Pak di ditu teh aya pangaosan ibu-ibu dinten Jumat. Ari ngaos teh esok jam 8 Bapak teh. Ngawitan teh. Abi jeung nuju di ditu keneh. Nuju di pondok keneh. Aya ibu-ibu teh jam 8 gitu sumpingan sok salat tasbih heula. 4 rakaat enggak salah si ibu eta teh tasbih we tos yang saya tasbih ngaos yasin da anjurkeun nya Jumat mah ngaos yasin masalah kahfi ad-dukhon itu sangat dianjurkan tos ngaos yasin gegelehean lah nya punten gegelehean karena rencanganana karena teu aya apa tah eta pandohirna naon sae hiji tos salat kadua ngawas yasin katiruna dinten Jumat keur ngantosan bapak bade ceramah gitu. Tah ieu mah kaayaan ku Allah naon diridhoan. Dan Zesi Saban Pak kamari duka dinten Kamis duka dinten Rebo abi teh dipiarang walimatus syafar nu bade umrah. Nah di Sukamaju kaler sumping pengawasan biasa ira teh bu angkatna kayak cenah Sabtu teh tos di Madinah ya. Oh, sumping ka Madinah. Tos di Madinah ceritana DKM teh akadusan. Si ibu nu kamari geuning ngantunkeun. Tak kitu Pak. Ngani ngadohiriah jag-jag Pak dacan sepuh-sepuh teh. Jag-jag we. Nah, abi Pak ningalina masihan manasik haji. Waktu di Bungursari, ibu-ibu usiana 82 tahun, mapahna ge ketayap da balik deui ka dieu. 40 hari tamat tuh gitu. Kehendak saha? Kehendak Allah. Maka kumaha urang sangkan diridhoan ku Allah? Setiap waktu urang senantiasa eling ka Allah, termasuk urang bade kulem ge gitu. Maos Al-Baqarah 6 ayat alif lam mim tebikeun kamu pelihun. Naos di ayat kursi Allahul la ngatugikeun ka
la ikraha fid kan itu nam akhir al-baqarah lillahi terasas kitu ngaos al-ikhlas kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu binnas bahkan eta mah dicontohan ku Rasul kul huwallahu ahad bari kieu kul huwallahu ahad kareng se kul a'udzu falaq dugikeun kareng se kul a'udzu binnas ditiupkeun ya tilu uwihan kitu teh Pak ieu teh dina sopatu tafsir kitabna kenging Ali As-Sabuni kitab tafsir da kanjing Nabi teh kitu rekulem teh watos kanjing Nabi kenging sihir ku orang Yahudi ngalangkuan mustun teh sisir tapi dibeungkeut namina kukular dibeungkeut 11 beungkeutan karaosna kana jiwa kanjing Nabi teh Pak reksak we teu enak tubuh teh ning urang sok ayanya baheula cenah barudak eta teh seueur meni jalangkung kitu teh kitu nah matak dipaparinan we ku Allah perintah ngaos serat Muawwadatain 11 ayat eta teh 2 surat teh 5 sareng genep sesuai sareng ikatan nu aya dina eta mustun nu aya dina eta sisir gitu setiap ngaos qul a'udzu birabbil falaq putus hiji terus setiap ayatnya putus hiji diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Tak kitu para wargi sadayana nu kedah kurang dipikasieun teh nya hiji naon cenah teh sieun teuing ama teu ditarima ku Allah tos solusina aya tadi nu kadua sieun teuing dosa teu dihampura ku Allah atos solusina aya nyieurkeun istighfar tadi doa nu tadi anu katiruna sieun teuing maot dina kaayaan Allah teu ridho atuh setiap lengkah parih pola urang senantiasa aya dina ridho Allah rupina para wargi sadaya eta nu tiasa didugikeun hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan nu kirang merenah dari tukang nyarios Bapak dosana teh ku cariosan oge piduana Bang Inten piduana para wargi sadayana abdi kaping 5 sareng pun bojo pun adik pun biang sejak bade angkat penten bade haji mugia dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala piduana ati sadayana oge mudah-mudahan biasa ngalaksanakeun ibadah haji sakumaha kadahanana ibu bapak anu atos mugia Allah masih kesempatan nu teu acan mugia Allah ngarasakeun nakdirkeun urang sadaya tiasa angkat ilaha diniyah nas'aluka ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kakirangan kalangkungan hapunten kasadayana mugia anaon didugikeun tiasa ku urang diterapkeun dina kahirupan urang saneditan hadanallah wa iyyakum ajmain bittaqwallah wallahu muwaffiq liqawmit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.